Nah, kakek ayo ini ya nyakot duit jukut. Kali nungguan bayaran nih si kakek. Geus aya nama di kieu mah berem teh di kieu mah. Oh iya, aduh. Hah? Oh bener bae. Kek bener kek. Ya teh kolot jukut teh bah. Oh, iya kan tuh kek jukut nama ya Pak Agus kek. Nang bi ieu mah. Bener bah ya. Katarima teh. Ketarima. Kabar teh 15 tuh yang jian teh. 15 sarua yang batur oge 35. Ah 35 30 batur oge. Atuh mah nyawepan ieu mah jukut. Nah, ira teh alus kieuna. Tong teh setahun batur tah. Tah dibayar ku urangnya ieu nya. Tuh 30 tah. Ah. Itu mah namahan deui nya teh. Oh, ada sakitu ukuran lagi bah, nu kieu mah daun nu kieu mah. Mun jukut 25. Si kakekna euy. Jukut mah. Mana namahan deui ya teh? Sakitu batur ge sakitu ukuranana. 35 kakek di batur oge. 35. 30. Lah. Oh 30 batur. 30. Tadi pan ngalah daun menek. Ini tuh tadi Nah urang ira nitahna ka pan mana? kamari. Kamari sore. Heeh. Nitah lagi pan urang kamari sore kunaon make ngaladi pan urang geus nitah kasih abah mun kitu. Bawahan ka maneh we nitah kamari urang teh. Pan nitah teh kamari Gus pangalakeun daun maneh. Rita teh sore teh na kunaon maneh henteu init atuh. Hei gaya urusan duaan aing geus menang duit yang ibat Eta mah, ha? Si Abah itu nih bayar. Aisyah abah mah dibayar pan dititah tadi isuk atuh maneh kunaon teu datang di ka urang. Oh pan urang mah janggi we. Mer kamari burik buahan dari hujan, kamari teh mah tak tulus teh ka maneh. Nah, atuh nah Isuk urang teh isuk keneh. atuh datang heula ka urang ke kumaha dititah teh pisan ngaliun maneh teh. Ka ente maneh. siga pasti ya masalah kejukut siga nate tuh aing geus paheulana nangan make nitah si Agus teh wah aing batok ke situ mah Coba teuing ke Wayahna we. moal deui mah geus ti si abah nu maneh belah mana kitu. Tuh itu. Oh eta mah ku bae maneh we di karungan deui heuh urang mah geus ya sakarung cukup. Mung urang yang dibayar heula ah. Moal Bayar ayeuna. Yeuh jeung urang mah kieu lamun nitah kudu pupek jeung urang mah lamun begitu dititah langsung init. Aing kumaha atuh. Eta mah kumaha we gawe urang mah teu hayang nyaho eta pokona mah. Pan urang geus kamari ka maneh kamari ngomong ka urang. Kamari sore nitah teh Gus ngaladun maneh maneh nyebutkeun heueuh henteu nyebutkeun mung henteu. Oh pan urang cek urang kamari cek urang jawaban. Hujan. Nah, nya aya hujan oge Gus kudu aya puguh ka hujan ke moal bisa mun kitu mah ku urang. Aing geus kieu kumaha atuh. Urang moal mayar geus cukup ti si abah ye sakarung pokona mah. Da keur naon loba teuing atuh, da kaburu beureuh meureunaan jukutna ge. Sama kumaha maneh we gae. Sama kitu we sama da ti si abah teu kahji alus barangna kitu. Mana mah can puguh hejo Maneh mah jadi ngadukeun urang beureuh si Abah cara kitu mah. lain ngadukeun ya mah eta mah kumaha maneh eta mana mesana rek di karungan deui di bawah di gae urang mah. Ngadukeun maneh mah sabenerna mah. Lain kitu pokona mah kitu we lamun cek urang oge lamun urang nitah teh Gus kudu pupek urang Oh pan kamari mah burit hujan. eta mah ieu mung burit atawa mung hujan mun isukan mah isuk tah aya kecap eta we urang mah kudu Oh maka yang teh maneh ngomong deui. pokona mah kitu we eta mah. Moal ayeuna teh ka urang teu hayang talem pokona mah gae eta mah. Teu hayang nyaho. Dasar aki-aki goblok ongkon nitah ka aing. Kita ngalah daun menee kamari. Ayeuna nitah ka si Abah, nitah deui ka aing. Ngadukeun cenah kitu mah si kakek mah. Aing ieu kudu kumaha digadag deui ku aing geura jukutna ge sakalian. Paduli teh dibayar oge aing mah ah. Dasar si goblok, kamari teh pan aing teh nitah, lamun kitu mah nyebutkeun, mung burit, mung hujan. Eta mah alasan hungkul, ai koronyo isuk pan batur teh geus nitah. Naon kudu meuli 2 karung atuh da beureum di isukan meureunnan. Eta mah sabaraha teh di karungan ek mah kumaha maneh mah sabaraha teuing. Urusan maneh tuh di aing ceuleuh si Dipauk si ku aing kakek sia mena tingalikeun si engke. Digadag ku aing kabeh ku aing sia tingalikeun. Balik ayeuna oge.